Pak, aya naon euy? Bo, lain ieu pang manggihankeun si Duloh atawa si Karomnya itu jahe kitu geus siap dipanen. Oh, ieu kartu namana nya. Ke bantuan pangiluankeun kumaha Lamun nih? keur alus harga jahe teh Pak euy aya mah. Minta japuk ya Kak. Sia mangan saukur panggihan hungkul masalah jual beli mah engke jeung dewek. Bapak mah istirahat we kenai masalah ieu mah ku dewek diuruskeun Pak. Tenang we lah. Sok wadul sia mabo. Maksud Bapak dek wadul kumaha ieu teh? Sok uniko. Bapak. Dengekeun abo, sia teh anak dewek, abo dewek leuwih apal karakter sia sirit, ti leutik, tika lulus SMA sia mah hayo we ngurihitan uniko usaha nipu kolot kehead sia. Cuman ngora eta Pak. Anak jangot siang 7 meter sugan sia atau pangkat sia tika sakintal dina awak. Di mata dewek sia tetep budak leutik anu manja jeung banel nana udubillah abo. Abo, sirit dengekeun kolot ngomong ke sia teh kehead. Dah bosen ti leutik ayo ka Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, abo, maneh Gampang kos atuh, gede Pak. kieu. Aduh, Jang. Ya, Sok ya. aya duduk. Sinarieun maneh ka dieu si bapak ka mana? Aya di imah. Tapi sehat. Alhamdulillah sehat, cuman tadi teh keur kagok aya final tinju. Kudu nama maneh bo nu jadi atlet tinju teh soalna awak maneh euy pas pisan badagna. Non mung jadi petinju, Bo. Teu nuturkeun karir bapak maneh. Nyata tepati resep. Lebih resep ternak hayam deh kah daripada olahraga mah. Nah, menang milih ternak hayam. Bapak ari ternak hayam mah ngahasilkeun enog, lamun dewek jadi petinju mah kalkah beungeut dewek engke anu ngahasilkeun enog ku teunggelan batur. Ah, bisa wae. Cedek teh sinarieun ka dieu padahal panen jahe teh lila keneh. Nyata cenah jahe moal ditungguan kolot rek dijual we cenah ngorak keneh oge kenae soalna bapak dewek arek ka Bandung pan hayang dimasas cenah di Pegasus. Pegasus anu di Kopo Panjunan lin. Lamun kadinya tanyakeun we wauh jeung si Duloh teu kitu. Soalna dewek mineng pisan pan. Lamun ulin kadinya teh dek tara pernah absen lah lamun ka Bandung teh. Langsung kadinya soalna geunah pisan Bo euy. Halus kitu Bo. Ayeuna bapak maneh geus kolot sing inget maneh teh keur leutik pasti sok hayang ulin ka mana-mana tapi sok diusahakeun ku bapak maneh. Belaan nganyuk ngahutang teu mah supaya budak teh bisa jalan-jalan. Tah ayeuna bagian manehkeun. Untuk uwa-uwaan ulin ka Bandungnya wajib pisan ieu mah datang ka Pegasus Terapis. Di Pegasus Refleksi mahnya terapis na teh profesional, tanganna lembut, henteu kasar jika parudan. Tempatna nyaman, geunaheun, pelayanan ramah, pokona mah terasa ada di surga dunia datang ka dinya mah.